Halo guys, jangan lupa subscribe, like, share, komen. Terima kasih. Aduh, kudu minta tulung ka sahanya Kembang Saki, kurang telepon lah. Bang Saki ada telepon. Bang Saki ada telepon. Bang Saki ada telepon. Oh, si Adil ini ayah namanya si Adil Bang Saki nelfon. ada telepon. Katalah. Halo, Ya, halo, Mang Saki di mana? di mah ayah naon ya? Ya perlu ke Mang Saki teh. Ayah perlu naon atuh? Aya awewe teu sewaeun yang pura-pura jadi kabogo. Emang jang saha gitu? Yang urang aya teu. Kira-kira ya buruhna teu? Ya aya bayaran 500.000 sapoe paling oge. Kela urang neangan heula nya. Oh, heng, kemun geus aya kabarannya. Siap. Aduh, ya order ya teh ya sugan daekeun ya sia ya. Mari siap. Oh iya bener. Saya telepon Mang Saki, naonnya? Halo, Halo ya, ke di mana ya? iya ke di mah, aya naon gitu? Lain kamari teh nyarita keur butuh duit, Den. Emang kumaha gitu? Ieu aya gaweaneun arek mah. Pagawean naon? Yang babaturan urang manehna butuh awewe sewaan. Emang jang saha gitu? Yang pura-pura jadi kabogo. Aya bayaran teu? Aya tuh tenang we atuh. Emang iraha gitu waktuna? Oke, urang tanyakeun heula, ari ieu daek mah. Nya hayulah. Oke, ke dikabaran deui nya. Oke. Duh, ieu mah telepon deui si Adiana Bu ieu janjiana di mana-mana. Tuh, Mang Saki telepon deui. Halo Mang Saki. Kumaha ya teu? Aya, emang butuhna iraha? Mun bisa mah ayeuna bawa we ka dieu. Eta maneh posisina di mana? Urang di bibir we. Oh, hek. Ayeuna aweuna dibawa ka dinya. Di dagoan. Urang telepon di si anak Jadi ya kayak. Oh, Mang Saki. Kumaha Mang Saki? Babaturan teh perlu teh ayeuna. Kumaha bisa moal? Ayeuna pisan lain. Ayeuna pisan. Hega tuh ada kitu mah ya rek mandi heula. Ngan iya kudu ka mana meureun ayeuna? Ka dieu we ka aman, ka bareng ka dituna. Oh heg dagoannya rek mandi heula. Heg. Duh, tadi lah Mang Saki teh mana geus sore di teh. Laki nama itu. Dagoan di dieu, ka heula. Ka dia. Menilala atuh. Biasa pan eta heula. Ela eta mah jiga si Adil, salaki aing nih. Mana Mang Saki awewe teh? Tuh itu. Dia tuh. Hah? Saki, majikan urang atuh. Majikan manehnya, da urang mah teu nyaho atuh. Majikan urang. Terus kumaha atuh geus kieu dia? Cilaka ieu mah Mang Saki. Oh, jadi mana nu rek nyawa awewe teh? Ari si Adil teh salaki maneh kitu ya? Heeh. Ring hege aruruskeun aya kitu mah. Kitu we nya kalakuan teh ayo buru balik
dasar keluarga karoplak, oh nu baweng,